sikap panggil jeung Habib Lutfi hati-hati hati urang sing hade nyahueun jasa nyanam kula ngobrol di Habib Lutfi jeung Habib Lutfi bareng begitu Bib kita sholat iya yang lain nggak boleh lah nggak boleh berjamaah emang kenapa jangan kiai aja cek itu ya udah iya tadi bilu sono duaan temenang jadi nu berjamaah kan kula doang jeung Habib. Bismillah. Bib, kenapa sih yang lain nggak boleh berjamaah? Lah, nggak usah tahu. Dia kan bukan sholat cuma begitu-begitu aja. Ayo, untuk napa segala itu. Iya bakal cerita. Kunaon si jelema harerebat gitu, mata batinna caam, kadeulean. Jelema teh kadeulean kakarak lempang dongeng ngalenggah geus kadeuleu. Aya tamu di Pekalongan datang ka imah nyanana ngonci maneh. Bungka panggih. Popol kiai padahal. Kiai sababaraha jam nyana di jero bae. Bib, itu kiai biarin aja. Geus bae kos kitu genep. Mata hatena caah.